tungtungna jelema teh boga rasa pang benerna ieu aing pang benerna mah ieu golongan aing nu panghadena nepi ka dina dirina teh geus asa pang kasawargana hirupna teh anu mamalana kaituna cegekan we geurehan ka batur cabadan tah lamun urang geus ngarasa hirup cegekan ngageunggeureukkeun we ka batur buka deui hadis ceuk hadis aya genep perkara nu bakal ngahalangan kana perkara amal hiji nyaeta ngan ukur geurehan cegekan kadua goreng hate katiluna ubudunya kaopat saeutik ka erana kalima tulul amal panjang lamunan kagenep wadolimu layan tahi dolim nu teu eureun-eureun tapi manehna ngadoliman batur teh make ayat deui make dalil tah eta nu rusak mah sedangkan setiap maca ayat setiap maca keterangan teh kudu leuwih soleh hate teh kudu leuwih jemar gitu pan ieu mah kalah beuki menculak kalah beuki naik nafsuna teh beuki neutreuk boga rasa pang benerna teh padahal lamun balik ke semula mah pan tina eueuhan kanyaho manusia malin tina bodoh ge henteu pan eta urukan teh aya akal jeung pikiran teh manehna teh kalah beuki ngalunyak ka itu teh heuh tah cekolot baheula eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa anak sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan nu katempuhan kade ulah lalawora heuh nyata euy susah tuturkeunana itu saha anu kudu dituturkeun ku aing saha pampuntangan atunya eta kiai teh ustad teh pewaris nabi teh eta tuturkeuneun teh tapi aya geuningan manehna teh kiai ka batur kudu dek zakat fitrah manehna ngadaguan pamere batur saeta liurna teh aing mah eta lolobana teh mah zakat teh kana meuli jaket di PHP-an keur zakat teh kadon pake meuli jaket gini saeta kuring nyaritakeun teh ustad kiai ajengan lain jelema goreng nuduh kasih lain jelema oh lain ka jelema lain ka ustad ka kiai ka ajengan mungkin teu ayeuna ajengan bohong mungkin teu kiai bohong nya henteu mungkin tah nu bohong mah jelemana aing ngaran-ngaran jelema teh tungku tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan samenit gati sajam robah janji sore rajentar kapake isuk tah eta jelemana murukan nu matak ceuk hadis ungdur maqala wala tangdur manqala jadi dengekeun perkara nu dicaritakeunana ulah ditanya jelemana sababna naon bisi kapiheulaan ku ngewa jeung kursep lamun kapiheulaan ku ngewa sanajan batur ngomong bener dina hukum da ngewa ka jelemana da moal diguguk geus sok eta akibatna sabalikna kapiheulaan kursep sanajan manehna salah dina hukum nyaritana dituturkeun da resep ka jelemana tah nu matak ulah adean ku kuda beureum harta batur jago aku manehna ngontrak tah kitu nu matak cing apik nu matak kudu takwa teh ai takwa teh aiwa teh hartina wau teh waroi hartina takwa apik jadi apik leres pak tah itu jak
ulah nanyakeun ka mana pangbalikan Pangeran geus mere beja lamun maneh cicing dina jalur kami dina pengabdian 5.000 malaikat bakal diturunkeun da si lain tengke teh lain balik sorangan tapi dipapak da si lain mah panteu nyaho oh dipapak jang jelema iman takwa maka pangeran cenah ceuk kiai mah dipapak ku widadari padahal eta teh dipapak ku rupa-rupa kanikmatan dihareup di tukang digigir di luhur lamun teu iman teu takwa lain dipapak tapi sia teh dipepeg bisa jadi bisa dipepeg ku lisung eta pajapo tak itu kadek rumah itu ngan sia mah amal soleh we jalankeun atuh da eta pa di lempeng-lempeng teh tangan mengkol deui pada hese di lempeng na hese tah lumayan deuleu nu matak supirna sing bener teh heuh hatena piraanan ngabersihkeun hate hayang bagja mah qad aflaha man tajakaha jadi hak didinya domirna kana hate jadi bagja pisan keur jelema anu geus ngabersihkeun hatena oke we meureun tuluykeun deui Pak. Geus jempe ada lebar. Nah, da lebar atuh. Ganeng moal. Da ieu teh ilmu. Tong nyaritakeun ilmu lanan anu mah. Bener ada ganeng ah. Lebar. Teng butuheun teng naon. Sakitu hadirna teh lebar. Kitu yang lain dek ngaregepkeun bergadang. ngan sakieu we ti dewekna mi HP sisir jeung minyak kade ka Anjurman Japarko minyak rambut ke baheula sing balik sia ngomong teh engke aing kemawa lieur ku sia mi HP pikir jeung niat kade kaangsonan deungeun eta dirupa kudu lain deungeun anu kaluar tina wujud si laing tapi eta dina wujud si laing teh aya nu bedegong aya nu basangkal tingali sejarah nu mata kudu apal empiris teh kitu tah aya nu sok luak reog dina pengalaman naon Adam naon kelanan Adam teh seueur aya Adam Malik Adam Hussein aya Adam main Adam Jordan aya alah Nabi Adam nya nuju ngajepepeng keneh ngajepepeng heuh caraya rohan tuluy di rohan usaha ku pangeran ku Allah dawuh Allah teh kami dengekeun abeh jelas kami rek niupkeun sabagian roh kami ka Adam tiup tah jadi we hirup aya rohan tuh gini eta can bisa nenyo acan ngadenge acan so cing cerdas cingnya nama Quran bahasa
Adam keur ngajepepeng kami dawuh Allah rek niupkeun sabagian roh kami ka Adam ditiup we jadi rohan jadi naon hirup dina hirup nate karek gular giler panonna teh ngan aya awas tegeni can aya denge kakarak usik karek bentuk panon tadi dinya Allah ngadawu ka para malaikat para malaikat geura sujud maneh ka Adam sarujud di antarana naon nu karasa ku sia da eta ngadengekeun teori wungkul barangna maca nyaho tah eta nu matak loba nu pasehat teh teu pagih barangna nya para malaikat teh sujud lain nganu harti kitu lain sujud si sakali deui loh sia da nu ditah teh picirakaeun waduh cik sujud di dinya teh ngawula ka Adam di antarana awas nu awas denge nu ngadenge terus papai ka itu aya sabaraha juta sel dina wujud sia aya sabaraha ribu malaikat anu musik malikeun teh burukan anu ngaluarkeun angin anu ngenyot angin tapi aya nu teu sujud rasakeun ku sia naon rasakeun aya nu teu sujud naon salilana teh aya ngagubrakeun ka urang naon nafsu tah eta bisi teu pagih barangna ku sia ya Allah diurang keneh ya Allah ya Rabbi bener ampun ku ge ai geus karasa manehna nu dicaritakeun ku Quran teh sia lain nuduh ka batur urang nu matak ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket gerara ketan nu deket gara deuheusan teh laborati luar biasa aya bawangan balik pan teu magena nya nyapa laborukan teh gawe-gawe saha eta dina wujud sia malaikat ngiring Pak hah nya tah di mana mau teh baralik deui we kana globalna ai roh kanjeuna itu tinggal ai eta nu sok tinggalin deui naon geuning aya paribasa cenah geuningan nyawana nyurup ka si anu tah eta can ngarti eta teh pan roh mah balik deui ka anjeunna tuluy anu sawareh deui balik deui ka malaikat deui ngageblek deui kana gebleganana supaya bawangan balik anu sok marakayangan naon tah kulu mauludin yuladu ala fitrah sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya kaayaan bersih orok teh euy kitu eta culang cileung culang bari teh apa ngagedean tina kahakananana kurunyu we kangewa kageuleuh kasieun karesep kahayang kamuk di mana eta di mana tidunya kapanasaran kawani kasieun heeh tidunya tah eta nu tinggalin mah anu kakeunaan ku lapar ku aus teh di dunya la ilaha amuing
iya ya Pak engkeun cenah baralik deui da apaleun maranehna mah ka tempatna ngan sia kade bisi kabusur ku eta kapanasaran bisi kabaud naon ka ituna naon lah teu boga naon-naon mangga nyangakeun da diri sasampir ai hirup nu saha nu anjeunna ai maot nu anjeunna kabeh nu dina wujud urang nu anjeunna nah ku sia dikoretkeun naon akueun sia diri sasampiran waduh kaharti aja nama beren ana aya di kaler nu kitu ana aya Yahudi Yahudi nepi ka kitu kosong sia mah wayang rokrak dikana kotakeun bisa sia ngomong henteu agoler we ca teuing alah kumadalang we jang eta ulah baru aku ngerti karasanya petak tanya ke lain hare-hare ka kolot teh ustaz teu asukeun ada namanya lain eta jelema apanya eta laluasanya ngalampahkeun salah entong dicarek bisi proses bener da aya nu nyarek mah saha polisi tak urang mah ulah nyieun tindakan main hakim sendiri aya husnul khotimah ulah jadi jaksa sia teh nah da geus aya ieu mah pagawean teh nganukur mariksa we ka batur teh di mana usahanya nya si eta boa ngaji leuheung lamun ngaji kana bener mah eta fitnahna teh pantes ngaji bagong gitu jadi fitnah ka itu teh goblok suudon bae ngadunya na bubur rasutan batur aya milik teh si lain tatangga can aya milik pek sujud nganuhunkeun kanu agung tatangga abdi geus kabeli mobil nuhun ya Allah keun abdi nu rek numpakna abdi nu rek mersihanana tatangga kabeli sawah nuhun ya Allah keun abdi nu rek dibuatna nu rek milu maculna moal panas geus sok istri herang panon lamun kitu mah istri herang panon ni batur tina usaha itu usaha ieu ngan diomongkeun we diomongkeun boa ngaji monyet boa ngipri kitu we jiwa teh dipake mikiran batur sia goblok dari puh teh nah sia teh nya ya euy nya kolot mah sing nepi teteh kana rasa kain nu nyaho pugu aing teh ngagebraya aing teh poekeun tah kitu jang jalan ke desa popoe ai eta Pak anu urang sapertina goreng heula baheulana urut garong urut kitu urut naon Allah maha hampuran asa si lain ti detik ieu ti menit ieu tobat cing bener tobatna ulah rek sakali-kali deui ngalampahkeun anu ku si lain nu matak piripuheun geuning usaha ge ripuh si goblok bade jauh tina kitu kana usaha atuh lupa teh kana dunya kieu we atuh ieu kieu we ieu abe si lain jadi ubar
jalan kasawarga marumit pikiran rumpil kudu ngaliwatan hese capek susah payah pahit getir lara balangsak sinekna naon rupaha perjuangan mau bisa ngewujud tanpa pengorbanan loba rurungkang loba cucuk oh iya menjalankan nerakanya babari harurung harerang pikabi tahun dulu jang teu nyaho jo jurali teh urang teh sagorente batak ulah kabita mode abdi gitu budak ngora baheula bogoh ka kolot eta teh nafsu teh hari geus begening hare-hare nongong pati oge nongong we gitu jawab gua akang atuh keur noron gitu udah mana eta jika ngomongkeun alus ya tak itu delejak oh jadi henteu kudu sabegemleungna bener urang teh usahakeun kitu ngan ekosistem pake tak urang teh asa berat teh kana bener jang pek pecakan cicing we sia di masjid hayang boga rezeki teh pek ulah keluar ti masjid berang peuting ku rasul ge disarek deuleu dek kumaha anak pamajikan si lain di naon di waragadanana ai teh ikhtiar mah panghadena ibadah teh deuleu maraban anak pamajikan ku rezeki anu halal eta we heulaanan patokan urang mah tah teh patokan teh nu kitu we patokan urang mah moal sia kopi we siling teh cicing lanan aya ieu ge kopi mah loba usaha teteh nu usaha teteh ieu karunya sarua we jeung urang ulah carekan kan heueuh euy nanyakeun agama pek kitu deui eta adat teh da tukang kopi teh teteh boga anak pamajikanana beh dituna mah jang nafkahan da kudu dahar meureun jeung tibatan maling mending nak dagang kopi matak berlian dicarekan tah kitu jang geus heulanan sepi ka ijanya di mana aya waktu sambung deui di mana aya waktu urang ngobrol deui geura lamun hayang ngobrol nepi ka tamat mah jeung dewek datang ti peuting urang ngobrol Terbajana sepi jempling. Urang panggihkeun sia jeung tanda-tanda kagungan pangeran anu aya dina wujud silaing. Eta. Hah? Kitu siapa? Kitu teh mendewek ke acara. Oh nyata keun pangkat urang mah pangkat rakyat ieu nya nya. Heeh. Eta nu galelede gara mun karunya teh ku awam-awamna naha dikamanakeun agamana. Agamana. Ongkoh di negara teh agama teh aya menteri na. Aya kitu, tapi nah bet loba nu korupsi. Heeh. Mending geus eueuh khawatir. Ai paniatanna mah da nyaah ka nagara jeung ka masyarakat teh Pak, dek ngamuara dina hiji tujuannya eta keur kapentingan negara jeung bangsa. Komitmen awal teh kitu pan komitmen awal. Dengan akhirna ka itu da teh syuul khotimah teh nu kitu goreng katungtungnakeun lain orientasina deuk mah kana kakawasaan kana kadudukan lamun panginitanana bener-bener mah rek jadi medium ieu mah da lain dek usaha keur kabeungharan pribadina tungtungna ngahalalkeun kana sagala rupa cara. Bakasieun jadi we jelema borangan mah nya aya pamimpin borangan
nah borangan sieun ku jurig lain naon sieun teu beunghar sieun teh lega sawah sieun teh lega mobil sieun teh gedong alus duit rakyat duit negara dihakan teh si sapi teh ai pagi kabur nah akang geuleuh lain geuleuh aing mah karunya ka rakyat tingali rakyat teh fakir miskin teh loba keneh leuh bari jeung fakir miskin mah ukur dahar lamun aka dijadikeun pejabat teh kumaha tah teuing wawa leuwih ieu teuing bakal leuwih akang mah ulah waka kitu kene antep da aya balitunganana da beda jelema mah jeung sato seperti anjing buduk di jarian paehna teh ngan ukur samet bilatungan tapi jelema mah sajabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang benar oh begitu ya itu doi eta opani terima kasih atuh dawala atas perhatiannya terima kasih Toy kembali tak itu jang tak nama orang balik ke karena pokok orang balik dewe ka salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa eta pokona mah ieu nama urang mah ngan mi HP eta hate lamun si laing dina waktu ayeuna geus boga rasa geus bisa tah eta nu dipika melang ku dewek teh ieu bisi ka doktrin bisi aya nu nyuci otak kade dar we sia teh ngabom atawa bom bunuh diri ta eta kade tong boronya ka diri batur diri sorangan geus teu dipikajaan dosa gede eta teh gede dosana teh deuleu euy diri sorangan apa jihad alah jang jihad mengelehkeun hawa nafsu tanu kawengku ku dadana si laing jihad walu gitu nah sia teh meuni kamalinaan kaleuweuhi teh pangeran oge teu resepkeun ka jelema nu sok kaleuweuhi nah sia teh atuh udah beda jeung urang agamanan mata perlu dibom itu si goblok amuing boa-boa nah pikiran jaka ai batur mah bomna teh jadi bom eta nu ngebeledug ieu bom hukum mending bau awak jadi hate teh kudu dibom tak ku hukum lain ngabom batur mending bau awak jeung bau akhlak mah bau awakmu ya lir pendra ieu barang nuju raos aya dina obrolan keagamaan doh leres katauhidan sapraptanepun Bima lan Gatot Kaca tipusir daya amarta sampun dumugi dateng ngarsa doh wah mar aja kaget bar wah ulah kaget bar naon teh jang bukan tadi naonnya bar tak mari beok gitu moal sabun tukang tahu meureun odol keur bobogohan sada ieu Pak sada dunungan Pak soranna mah saha aja kaget bar uluh Bapak dulu itu ujang suruh Juragan Agung jang Gusti Bima
sareng juragan Gatot Kaca Pak ayana era aing nyuguhan kunaon ya naon punsit hayam apaan geus dijual hor lagi dijual kan ke Paja Asin gurame atuh gurame nanahaon jadi di Balong Batur namun urukan ngabalong merukan ngabalong mun situ teh digawe kan boga balong sampo atuh rambut karek cep mending hirup temennya wakaboga juragan ageng rakap lu gawe mah amuing yang lingi datan nirata ngademane pakulingan rana pakulingan rana Katuran rawuh nun terima mah cager aya ibar agak nuhun sareng saha agan jeung anak aing si Gatot mah nuhun mangalingi semua aturan rawuh agan terima won cager ibar kulan nuhun ti abdi ge teu kantun agan semah aturan rawuh dawala terima dawala cager aya hibar kulan kumaha geus aya hujan ka dieu neme 2 kali kulan 2 kali ge sakedap subuh kamari aya bengi ageu ge sakedap kumaha parek panen ngumawi gagal panen abdi teh kulan 2 hektar teka ala kuberit sanes banjir sanes naon nya di ala we kudu boga kaget wah geuning ieu teh Bapak Panglima ngahatur ke semah katuran rawuh nuhun wa damang aya hibar uluh geuning ieu teh Bapak Brigjen aduh Bapak Kabupaten haturan rawuh lan nuhun bot cager aya hibar lan ti abdi ge anom ngahaturkeun semah katuran rawuh nuhun sararehat sadayana wa darama wa istri saya mangga ligi agan ligi tapi
Orang jungjung ibu sending, orang dukung seni budaya Sunda. Ganggung Bandung deui Kang Herdi Pangalengan, Ganggung Bandung deui diitamagan ari diita kajang jurang nafsu mangprung iya darah Bandung marang Papa engket kembang wera ayah Haji Asyik engket Pancasila dasar negara ket engket kembang wera ret Pancasila dasar negara Haji Asep Wahyu rek di oconan dunungan rek di oconan
aman taso tabingah kagiri-giri wakiat telerake ingkang kaningali bingah amarwata suta bingah kagiri-giri ningali dedayok ingkang sampun prapta dedayok ingkang sampun prapta Dawala bingah kusumpingna menak tipu serdaya doh yeay nerah kangandika aduh aya anak nu tapi noda mengahaturkan semakaturan rawuh kehujuk panjenengan Juragan Ageng Nur dimaman Juragan Ano wa nuhun wa kalih nati eta aya kurewas batenu bingah disampuran kurewas ari bingahna dinten ieu tiasa tepang kalayan luasna teh aya wartos ti tadina atuh panginten jisim abdi teh moal tiasa masihan leuteun anu raraos kangge menak-menak ulah ngariweukeun ulah wah tong ngarepotkeun wah tong ngarepotkeun segala ya abdi ge ngahaturkeun semahaturan rawuh kula Juragan Ageng oh terima hot ti abdi ge teu kantun agan terima dawala somohon ieu teh meuni reuwas kulan paingan recet jalmi palih ditu ai manawi teh bade nonton Persib kajala karupat nya hiji-hiji hese pisan hayang menang teh geuning oh meuni seset geuningan mah bari jeung di kandang bari di kandang biaya gede aya naon nun aya hal-hal nu bakal ditepikeun mah wa tere hajat deui wa bulan tere hajat man tere ngagule deui amuing naon ieu teh datangna ka dieu sabenerna aing terek mere kabunga ka si Semar timalan agana tuh beli eta da aya kulan naon duren seneng duren aya gitu numawi kulan bawi palai meser akang foto merah ke sebisi dikepret ke kuai goblok hayang nurut teh alah hayang menak teh ai kabungana teh si Arjuna rek kawin mar kulat si Arjuna si Jenet teh kawin ayana iraha itu nu bade naroskeun kaping panginten naroskeun kaping untungnya cau teh can dituar kulan geus ayaan kitu cauna heuh anu di pelak kamari karek kecap aduh si
si Arjuna Mar dekawin kaadina Kresna nyaeta ka Subadra Mayang Arum lara ireng sumuhun iraha teh anu lumatak mah datang ka dieu oge bade naroskeun kapi sareng sasina nun lain bade naon atuh bulan bade nyitak uleman atanapi bade ngadamel saragam erek make bade ngadamel saragam eta we ngadamel saragam lepis aduh lepis akhirnya ka bos bos lepis laras bojong waru we Haji Asep teh Asep Wahyu nya apa Haji Asep Wahyu bukan kadinya we atanapi bade pesanan pakaian jadi wanita atanapi pria benar boh kangge kebutuhan partai besar partai kecil di mana eta di Isro Kaspita teh geuning Al Mubarokah oh barokah nya Bapak Haji Adang bin Haji Ali eta teh muka cabang dibuka cabang di Jakarta bulan oh di aya cabang Tanah Abang teu di Tanah Suci Tanah Abang Legung jeung di Tanah DKA atuh kangge sembako atuh urang pesen kayaknya ka Pak Haji Gumelar soreang nya Haji Gumelar sareng Mamanda dinya beas pada sabaraton seueur nya Haji Maman 88 Menteri Baran teu acan Mantri Baran aya bilih engke dina waktosna nikah atuh priyogi video shooting Ramayana foto iya Kang Dena teh gini di Granada FM nya Kang Dena we iya ngaputna ka Pak Haji Maulana cepek upami priyogi lauk ka Haji Apo lamun kentang Haji Mustafa Cikoneng lamun kentang ka Kang Herdi Pangalengan nya tah urang Yahudi bilih priyogi sayuranana ka itu ka Haji Acid Pangalengan sareng kayaknya tah ka Pak Haji Herdi Pangalengan Kang Herdi Pangalengan nya bar ulah ieu teh aya kagagalan anu luar biasa mar kagagalan kumaha gante dina waktu nasi Gatot Kaca nanyakeun tanggal sabaraha kudu kawinna si Arjuna ka nagara Dwarwati kabesan Damayang Arum teh dipamajikan si Arjuna betahna teh di si Kresna di lanceukna tenan pengalaman pacaranna dileutik ari pek teh datang ka itu teh si Subadra teh keur dilamar nuju dilamar aya saingan mar nyaeta dilamar ku si Kakang Baladewa lanceuk panggedena si Mayang Arum kangge saha cenah nyaeta keur adi beuteungna si Burisrawa teh anu idiot geuning anu sangkat dengan epilepsi Burisrawa teh adi beuteungna Baladewa bogoheun ka si Subadra wah Mandaraka jadi meureun si Kresna teh bingung war alah
eta kinten-kintena katuna ros gane ka istrina bogoh ka mana gitu da abdi mah yakin kasih buri serawa madaekeun berwes hiji kitu ngomong ya baku kulinciranana opat teh aing ngomong tara bentes eta nyaho ku kulinciranana opat da fungsi nyiaran aing mah manona ge we hideungan ari sigi kanjut gitu mah kumaha atuh saha nu ditampi nah hati pihak urang atau pihak Gusti Prabu Baladewa iya dua nana can ditarima teu acan acan matak diayakeun saemara naon saemara gelut abdi kahareupeun lah gelut jeung saha kinten-kinten aya nyaho saemara naon agan saemara anak ieu heug cenah mayang arum dek dikawin tong boro ku Burisrawa tong boro ku Arjuna sanajan budak angon oge teu aya halanganana asa bisa ngalaksanakeun pamentana munut naon nun munut naon rupa-rupa mar Allah Mio lain Bebe lain naon Blackberry oh nya Blackberry lain nu kararitu bereuna tuh loba pamentana teh mah sumuhun munut naon nun naon teh nu dipunutna teh kulan kue tongkol punya ya kue pinang Indonesia goblok ayo pinang dawuh kue tongkol jauh-jauh kana kue aja teh kue mau bolu atuh tawamari pamentana si Kresna teh bisa laksana kawin tapi kahiji nyaeta menta dibawakeun pangapit panganten istri cing sarupa jeung panganten istri pangapit panganten awewe lalaki cing sarupa jeung panganten lalaki tah ieu bingung aing ieu da saha nu sarupa jeung si Arjuna jeung deui saha nu sarupa jeung si Mayang Arum uluh kage pangapitna teh iya alah Allah sarupa jeung dudungan anu sarupi sareng juragan Arjuna mah abdi we kan tur ngange mahkota jauh dolanya kari ngamahkutaan dewek jiga oh ngajak lain jiga Arjuna jika naon jiga jengkol arok siapa ini jika jengkol bewek atuh anu sarupi sareng Mayang Arum da eta teh hideung santen pun bapa we nya da hideung nama tos kantur ngangewig sarupa gerejeng penguin yang ngepret teh aing tuh kawas lain kakolat mung sakitu pamunutna teh nun aya deui alah munut naon deui wae ulah palai dirapalan di jalak harupat lain oh da batur mah di Mekah ieu di lapangan bola bulan maduna datang bola nyaeta kaduana hayang dibawakeun tukang hias ngaranna Dewi Gedeng Patang Lodaya dulu itu ujang Allah tukang hias Dewi Gedeng Patang Lodaya gitu lah aya
oke gedeng permoni ya. Aya ge. Da lain tukang hias atuh teh mah. Tukang hias Dewi Gedeng Patang Lodaya. Iya aing kakarang ngadenge. Di mana eta tukang hias Dewi Gedeng Patang Lodaya? Di Soreang teh aya ya. Aya atuh dari tukang hias. Duka di Cimareme. Taroskeun ke Kang Oman. Kakang Oman we taroskeun. Tukang hias tapi gedeng gitu. Gedeng. Gedeng. Nu gedeng mah loba. Dua tah. Mung sakitu Loba. Seueur wa. Awewe matre. Lain matre kapan tih dengekeun kronologisna. Eta teh apaan aya nu ngalamar itu jadi bingung itu teh. Jadi disaemarakeun. Oh, heeh bener. Gitu. Iya mah teu nyaho kana awal pembicaraan. Mending kedap pondok larawan. Aya deui mah. Nyaeta dina oleng panganten teh dina pelaminan teh hayang dibawakeun kepat ke si Badaru kepat ajaib kepat anu tanpa dikepatkeun ku jelema. Wah. Jadi meureun dina oleng panganten tengkina teh dina pelaminan teh bakal loba tamu harudang. Harudang bayung ya. Tak kudu aya kepat anu bisa ngalengitkeun harudang nyata kepat ke si Badaru kepat anu tanpa dikepatkeun ku jelema. Alah, Hoi. Raon Kang. pantesnya gigireun panganten ke Jakatuhu kepet gede teh. Kepet ke si Badaru. Tapi tanpa dikepatkeun ku jelema ngiplik ku sorangan. Gampang atuh miwarang ucing. Maknya ucing bisa ngiplikeun, mah make manya atuh make akal si ucingna. Ku jelema si ucing teh talian buntutna. Talikeun kana kepet. Hada moal ngepet meureun bujur ucing tarasonan. Rasonan. Apa teh dek cicing? Ejak-ejaragan. Da panas bayangkeun ku sia. Ejak-ejaragan pasti. Tah ku ajeret-ajeretan teh meureunna kepet teh kikituan. Katarik benang. Bayangkeun ku sia. Heuh eneuk-eneukan mungkul moal ngiplik. Keun bae. Aya deui nyaeta dina waktuna diuk dina pelaminan teh hayang dina pelaminan papajangan emas anu kabawana ku jelema 1000 Emas papajangan emas kasanakna teh ku jalma 1000. ya Lu sabaraha gramu nyeun. Wah. Lain gram deui eta mah atuh Kang. Ayeuna bayangkeun jelema saurang 50 gram. Heeh. Aya 50 kilo kabawana. Ieu mah 50 kali Kali 1000. wah loba pisan. Dola 50 kali 1000 sabaraha? 70 genep tuh loba pisan. Liar ngitungna 10 ton. Pintar si dawala menghitungna. Oh, saya tahu. Orang goreng-goreng naik di KPU. kitu mah Uluh. deui dina waktuna kawin teh hayang nabuh bedil karantaka bedil anu sing beledugna teh di awang-awang
bari jeung nemongkeun sahaya. Wah, buburi satan mau. Olu. Buburi satan mau. Berat atuh. Yang di mana ayana? Dipindah ke eueuh. Bedil karantaka. Ye, Jadi di sadana teh di awang-awang. di luhur. Upami bedia di sadana dina bujur mah gampang lah. Taring ada hui boleh. 30 urang ngejelema teh paraban ku hui sumogoa. Hui boleh. Apa usah begini? Deui dina oleng panganten teh hayang diayakeun gamelan silokananta. Gamelan tanpa ditakol ku panayagan, tapi disada sorangan. Hayang aing gamelan gitu lah. Genah. Moal loba panayagan berenah peralatannya unggul. Yang teu kudu mere rokok deh. Heeh. Genah. Gamelan tanpa ditakol ku panayagan. Ye, Nah, tong nitah panayagan, titah we tukang suuk. Da lain panayagan teh mah. Kita we Apa tadi oge meureun ulah ditakol ku panayagan. Ngan nakol wungkul moal ngalagu. Keun bae bejakeun kemang bolet gitu. tunggu dan lanjut tiap kali. Bejakeun lagu buhun gitu. Aduh. dina waktuna oleng panganten teh hayang kukurilingan di alun-alun, numpak kareta emas, kareta bidarom, digusur teh lain ku kuda tapi ku buta gede. Kita gede. Uluh. Kita di gede. Ngadamal we kareta. Ngadamel kareta kulan di Brom bejakeun teh emas gitu. Nya kapan hayang digusur teh ku buta gede. Tatangga abdi aya nu lolong. Eta teh buta gresok. Eta mah buta teu nenyo. Ieu mah gede di butana, eta ge gede ngan kanyutna. Deui man. Dina waktuna oleng panganten teh hayang dipanggigeulkeun ku monyet bodas. Monyet bodas Dina arak-arakan teh. Wah. Aya oge monyet hideung. Mana? Bodas ieu mah. Nya bodasna karek beungeutna. Da moal teh ka bapana. Sia teh kasaha teh? Ka monyet. Di mana sia geus nanya monyet bodas beungeutna? Nya urang neangan. Da ka aing teh setan sia teh. Da moal teh ka Uwa teh. Atawa si Uti akang. Deui hayang dibawakeun muning 100 jalu wungkul. Muning 100 jalu wungkul. Tapi sametuur kahanap barodas sukuna. aya oge muning karek bodas beungeutna. Jeung can tanukan deui. Kasaha teh? Ka muning. Ai bapak muning lain. Lain tong ambek. Kami bakal muning. Kamu nih. Awas ya geus eueuh dunungan ku aing. Aing diancam.
mah disunut tepunukna tak itu man itu jadi bingung tak datang na KDT aing neangan ngan nyaho di mana ayana bujeng hingga kanyaring tengimpi-ngimpi asan ujar meneng-meneng Gusti patengah tenir